Patepung deui sareng eueuh ucu. Sok sanajan teu patepung laung ge. Nu penting mah silaturahmi tetap dijaga ucu. Halus aya kemajuan zaman kieu teh aya teknologi canggih. Dah kalau pake kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman jadi euy. Uwa nepungan di dieu tina lowongan YouTube soalnya teh ya di channel ya si Dalang ya pangersana gitu tah. Uwa di dieu sakedikna bade ieu we teh nepikeun pamendak uwa ucu. Tah kitu. Sabab aya nu naroskeun uwa cenah. Ai mah ai akhirat teh tepateun maot. Nya ku uwa teh diwaler we pengen ucu. Satiasa uwa ai nu ngaranna mah maot mah jeung ngaranna pinamieun akhirat mah sanes tempat maot ucu. Tempat maot mah kuburan nu diurukeun ku taneuh beureum ditutupan ku kain bodas. Eta nu disebutna teh kain kapan. Tah eta pitepateun maot. Ai akhirat mah pitempateun hirup anu sanyana, hirup anu ya sajatina, hirup anu moal kaselang-selang mah nu hirup anu moal ka halangan ku naon oge, hirup anu moal kancikan lapar, haus, dahaga, hayang miceun hayang miceun kotoran atawa BAB atawa naon kitu nya moal. Tah eta di akhirat mah hayang naon-naon oge babari tinggal ngomong. Tapi kumaha urangna lamun pancen di duniana satuhu sarua sareng aturan kersaning Allah pangeran urang unu sik melikeun urang. Teh ngalaksanakeun naon diparentahna jeung ngajauhan naon laranganna. Salat, puasa, zakat, silaturahmi jeung sedekah. Tah eta anu bakal piakhirateun kitu optimis we. Hirup teh kudu loba ngaji diri sabab